Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana. Tepang dangu deui sareng sim kuring mangna nanagon dina pidangan dongeng Sunda nu parantos maneh. Nyandak hiji jejer carios talajak nu mawa cilaka bagian ke-10. Carios masih didamel keneh ku Mang barayanya ku kituna Mang nyuhkeun diapunten bilih wae nu kasebit nami nuju alit kasebatas masa parantosna dewasa. Pon kitu dikasih niran lakoning perlampahan ku ye carios Mang nyuhkeun diapunten anu saageng-ageungna. Margi imah mung saukur karangan hungkul mung saukur anu kaluar tina emutanana Mang kitu baraya tina wang-wangan sawanganana Mang. Naon anu katinggal panginten naon anu karaos nya ieu anu ku Mang didugikeun dina carios kitunya dina karangan. Bara Sunda caggarapan anu katuna waktos dinten kamari tos dugikeun ka Mang Diman nuju ngawangkong sareng Ibu Dewi atanapi Neng Eha nya ti bumina Mang Diman disarengan ku Bidarsi gitu nuju nyarioskeun perkawis Wirya tos dugikeun ka dinya nya baraya. Kintun-kintuna mah kanggo sadayana wae anu mika cinta mika resep kana pidangan dongeng Sunda ti Mang ieu tebihna pon kitu di anu caketna kitu barayanya. Atuh ieu carios mudah-mudahan sing janten panglipur kanggo kalabu pangmebarah kana manah bara Sunda sadayana di mana wae ayana. Namina ge channel hiburan, tak mudah-mudahan sing janten kahibur ku aya carios ieu ti Mang teh baraya. Sumangga sabaras tanyang kolong ting kana waktos padaran dongeng na jejer carios talajak nu mawa cilaka bagian ke-10 ku Mang Sejadi lajengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Ke. Kumaha maksud nyai teh? Ceuk Mang Diman nanya deui. Kieu Kang, oge aceuk. Ki Badar teh baheula mah kungsi jadi salaki abdi. Nya boga budak hiji nyatana si Ujang. Tema Neng Eha. Atuh Mang Diman jeung Bidarsi meni alohok bengong mangkadu. Para ngadenge caritaan ti Neng Eha sarupa kitu teh. Nah eta teh nya Nyai? Tanya Mang Diman. Nya Kang, kitu pisan eta caritana teh. Tema Neng Eha bari tuluy nyusutan cai panon anu maseuhan kana pipina. Nepi ka kitu nah eta lakon teh Nyai. Teu nyangka sacongobuk oge akang mah. Kutan si Kujang teh anakna ti Ki Badar. Teueuh teuing atuh hari kitu mah Kujang. Dimanangan teuing lamun seuk teh si Kujang nyahoun teh mah bener Nyai. Ceuk Mang Diman. Nya Nyai, aceuk ge teu nyangka sing horeng si Kujang teh anakna Ki Badar geuningan. Teueuh teuing Kujang. Ceuk Bidarsi bari jeung reumay ku Cipanon. Sabab ngarasa mangkarunyakeun manehna oge. Ari ku nasibna Wirya boga kolot jalma beunghar tapi Wiryana mah hirupna kacida beurihna. Kudu naktak munak. Kudu daek ukut akad cek paribasana mah. Neangan duit ngan saukur keur bisa hayang jajan hungkul oge. Beda jeung anak-anakna Ki Badar anu ti Ibu Suratmi. Sagala rupa pangabutuh jeung kahayangna kabeh dicumponan. Dicukupan kudu jadi kolotna. Komo kasman mah teu sirikna dipupujukeun. Nya ceuk. Wirya teh anakna Ki Badar. Kuring rumasa geus salah. Ku talajak kuring sorangan baheula keur ngora. Anu janji daek narima ka Kang Badar. Teu dibeuweung diutahkeun heula. Sabab harita mah
Kang Badar nyebutna ka kuring teh can boga anak pamajikan. Mata kuring daek dipihukum ku manehna oge ajeuk. Sing horeng Ki Badar teh geus boga anak pamajikan. Harita pamajikanna nepi ka nyusulan ka kuring. Manehna beak karep lak-lak dasar nyarekan ka kuring jeung jadi kolot. Nya antukna kuring jeung nu jadi budak indi ti imah kusabab ngarasa era ku nu jadi kolot. Nepi ka abdi ngawanikeun maneh mihapekeun anak ka ajeuk jeung ka akangna di dieu. Sanajan nya ge kuring teh teu wauh ka akang jeung ka ajeukna. An kusabab harita mah kuring teh geus balueng. Nah kudu ka mana jeung kudu ka saha mun tang tulung. Tapi ayeuna karasana mah baluk karna anak kuring anu katalangsara akibat pagawean anu jadi kolotna. Ceuk Neng Eha bari ngecelakeun deui Cipanona. Nya geus we Nyai, nu geus mah dalah rek dikumahkeun deui atuh. Sabab nu geus kajadian mah moal bisa dibalikan deui kapanan. Meureun mata kieu teh geus jadi jalan hidup Nyai we jeung si Kujang kudu kieu. Angguran tarimakeun we ayeuna mah kalayan ku kasadaran jeung kasobaran. Sabab dari jalma mah mawa jalan hirupna sewang-sewangan. Atuh akang di dieu jeung aceukna anu geus ngurus jeung ngagadekeun ka si Kujang keun we dari do. Teu ngarasa kabeungbeuratan ku aya si Kujang di dieu. Tanari ayeuna rek kumaha Nyai teh. Da si Kujang rek dibejaan wae ku Nyai. Yen Ki Badar anu sabenerna mah bapa manehna teh eta kumaha. Sok we eta mah kumaha Nyai. Sabab Nyai mah anu hakna. Sanajan nya oge akang jeung aceukna geus milu ngasuh jeung ngagadekeun di dieu. Tapi ari dina lebah dieu mah akang itu bisa kitu wae. Kajaba lamun ti Nyai nangis boga izin pikeun nepikeun ka si Ujang. Yen Ki Badar teh bapana si Kujang nya teu nanaon. Ku akang oge meureun bakal dibejakeun ka budak teh. Tah kitu Nyai. Ceuk Mang Diman. Keun we heula Kang. Ayeuna mah ulah waka dibejakeun ka wiryana. Sabab lain kunanaon bisi manehna can siap keur narima beja sarupa kieu ti urangna. Keun we heula. Engke lamun geus aya waktuna anu tepat mah kuring sorangan nu bakal ngabejakeun ka manehna. Tah kitu Kang. Teh mah Neng Eha. Nya hari kitu mah teu nanaon. Kumaha dena Nyai we ari akang jeung aceukna mah. Meunang ngan saukur bisa milu ngabandungan we heula Nyai. Lain ari Nyai. Nah, di mana ayeuna teh cicingna? Jeung da geus boga salaki deui. Lain kunanaon akang mah nyarita sarupa kitu teh. Sababna kapanan ari umur mah teu nyaho urang teh Nyai. Bisi isuk bisi pageto. Bo akangna atawa aceukna. Pon kitu Nyai meureunan. Jadi lamun dina aya nanaonna teh gampil nyusulanana. Tah kitu Nyai. Tanya Mang Diman. Nya Kang. Ayeuna mah kuring teh cicingna di lembur Cisinten. Boga salaki deui ka urang dinya. Boga budak hiji. Umurna keseh 2 tahun berenang jeung si Kujang mah. Minangkana mah adina si Kujang saindung teu sabapa. Tah kitu Kang. Teh mah Neng Eha. Jadi kitu nya Nyai. Nya syukur we hari nya mah ayeuna Nyai geus boga deui salaki. Jadi ku akang jeung aceukna bisa dikanyahokeun ka aya Nyai teh kumaha. Nya Kang. Kusabab eta abdi teh teu bisa gagabah dina ngabejakeun sagala rupana ka si Kujang. Sing sabar we kasep.
Cek Neng Eha bari tuluy murubut ku Cipanona. Kayaan harita disaluareun imah wanci beuki maju ka beurang. Malah mah panon poe geus mimiti panas. Ngan hadena teu karasa panas teuing ari di imahna Mang Diman mah. Sabab imahna loba kayuhan ku tangkal awi. Angin leutik ngahiliwir nebak kana tangkal awi. Daunna pating garupai jeung arulang. Jika nu keur milu nyaksian ka Neng Eha anu dina poe harita keur ngumar kasedih. Bari jeung ceurik balilihan di imahna Mang Diman. Sanggeus dirasa cukup naon rupa anu ditanyakeun jeung ditepikeun ka Mang Diman jeung Bidarsi. Teu lila apok kadenge deui Ibu Dewi atawa Neng Eha nyarita. Kang, oge aceuk kuring ayeuna mah rek mulang heula. Omat ku akang jeung aceukna ulah rek dibejakeun aya kuring ka dieu. Keun ari geus puguh kieu mah kuring bakal nempuan deui ka dieu. Kan bisi hiji waktu kuring ka dieu deui. Omat ku akang ulah waka dibejakeun. Yan kuring teh indungna si Kujang. Tah kitu meureun Kang. Atuh engke bisi aya nanaon mah simpen we ieu ku akang jeung aceuk alamat kuring. Jadi meh gampang nyusulanana. Ceuk Neng Eha. Nya Nyai, tangtu ku akang oge jeung aceukna moal ka dibejakeun ka budak. Kajaba lamun si Kujang geus apaleun ti Nyai sorangan mah. Nyari geus kitu mah meureun dalah rek dikumahkeun deui. Atuh ieu alamat imahna Nyai ku akang bakal disimpen. Sabab tangtu dina hiji waktu mah bisi aya nanaon. Jadi gampang kapanan. Temah Mang Diman. Nya, kitu Kang, oge aceuk. Keur saheulaanan mah tah atuh ieu duit ti abdi. Keur kaperluan akang jeung aceukna di dieu. Pon kitu deui si Kujang. Keur saheulaanan mah abdi mihapekeun heula si Kujang ka aceuk jeung ka akang. Keun engke ku abdi baris dibawa eta budak teh Kang. Tah kitu meureunan. Ceuk Neng Eha bari ngasongkeun duit lembaran anu geus meunang ngamplopan manehna. Kaetung loba eta duit teh ka tenyona mah. Nya teu nanaon Nyai. Ari karepna kitu mah keun we si Kujang mah di dieu jeung aceuk. Dalah najan rek satuluyna oge. Aceuk jeung akangna mah ridho lillahi ta'ala. Sabab aceuk jeung akangna oge di dieu geus mung kalengitan ku si Kujang teh Nyai. Ceuk Bidarsi bari nampanan amplop anu diasongkeun ku Neng Eha. Nya, kuring ge ngarasakeun ceuk. Keun we ari masalah eta mah kumaha engke. Kumaha si Kujangna cenah rek milu wae jeung kuring. Nya hayu da moal burung dirawu di pangku ku kuring oge. Atuh rek cicing wae di dieu milu ka aceuk jeung akangna. Nya teu nanaon, dasar wakeneh kolotna. Jeung deui ayeuna mah kapanan si Kujangna oge geus dewasa. Geus boga pamili sorangan dina hirupna. Tah kitu we aceuk. Kuring ayeuna mah moal bisa lila-lila di dieu. Sabab bisi katanyaan kuno aya di imah. Ceuk Neng Eha. Nya Nyai, jug didoakeun sing salamet di jalana. Hampura aceuknya. Si aceuk boga kasalahan ka Nyai. Jeung hampura teu bisa nyogohan-nyogohan acan geuningan. Ceuk Bidarsi bari ngarangkul kituna teh ka Neng Eha. Kang, kuring amit heula nya. Hampura lamun ka dieu teh geus ngariweuh wae geuningan. Ceuk Neng Eha bari ngajak sasalaman ka Mang Diman. Ah, ngariweuh naon Nyai. Hampura weh akang oge nya. Bisi teu bisa nyogemakeun ka Nyai. Temah Mang Diman. Nya, sami-sami Kang. Ceuk Neng Eha. Geus kitu mah Neng Eha jangkat tina diukna.
Amit kanu duaan rek tuluy ngadon balik deui ka lemur Cisinten. Dijajab ku Mang Diman jeung Bidarsi nepi ka sisi jalan. Kaparengan aya beca nu ngaliwat ti kaler ka kidulkeun. Jadi teu kudu lila nungguanana. Bagus Ibu Dewi mancat kana beca. Geleyeung beca mimiti dibose. Laju murung idul rek tuluy ka jalan gede. Ari anu duaan sanggeusna Ibu Dewi ngaleos init kana beca. Maranehna rasup ka jero imah. Dek dariuk deui dina jojodoh. Ajeng sing haruleng kitu teh. Tapi teu lila pok Mang Diman kadenge nyarita. Dain kuno teu nyangka nya mana alakon si Nyai teh nepi ka kitu nah. Ari jalema sok ku aya-aya we geuningannya cek Mang Diman. Nya bapana teu nyangka mah oge. Tapi keun ngeda geus kieu kajadianana tuh. Nama urang kudu leuwih nyaah ka si kujangna bapana. Sabab karunya geuningan nasibna eta budak teh. Teh mah Bidarsi bari nyusutan cai panonna. Nya tuh mana tang tuh bapa mah bakal leuwih nyaah sanajan teu kudu dipentau ge ku mana. Sabab asa geus anak sorangan we deui bapa mah ka si kujang teh. Cek Mang Diman banjaranekeun awakna kana tihang anu aya di sutukangeun manehna. Jag urang tuna heula baraya kayaan Mang Diman jeung Bidarsi keur araya di imahna. Ayeuna urang nyaritakeun deui Wirya jeung si Omon nu keur digarawe ka Ki Badar. Harita kira wanci tengah poe Wirya jeung si Omon katenyo karek baralik ti pasar. Geus ngiangkeun jau ka tiap jongko. Reg mobil kol buntung nu keur diistiran ku Wirya teh eureun diburuan hareup imahna Ki Badar. Sanggeus mareman heula mesin mobilna, jerut anu duaan tarurun tina jero mobil. Tuluy leumpang ka tepas. Dek anu duaan dariuk tina kursi panjang. Teu lila kurunyung aya si Ojon anu kaluar. Ti sapipireun eta imah bari ngagiging sapu nyere kituna. Dek si Ojon oge diuk di dinya. Pok kadenge Wirya anu nyarita ka si Ojon. Ari dununganna keur araya atawa henteu Jon? Tanya Wirya. Dunungan istri mah aya biasa di pawon. Anai juragan pamogot mah keur kaluar tadi tewir. Emang si Ojon. Itunya Jon. Nya keun atuh hari keur kaluar mah. Satadina kuring terek mikeun duit ladang bieu ngajual cau di pasar. Ceuk Wirya. Oh nya engke we atuh juragan Badar ari urusan nu kitu mah. Ceuk si Ojon. Nya Jon. Keun we engke. Lamun juragan geus balik. Teh mah Wirya. Selang teu sawatara lila ti harita kurunyung aya Neng Ida. Anu kaluar ti jero imah. Sanggeus aya di dinya pok. Neng Ida kadenge nyarita ka Wirya. Kang Wirya, kaleresan akang tos uih geuningan. Cuk Neng Ida. Muhun, ari kitu bade aya naon Neng? Teh mah Wirya. Ngahajar di hareupeun anu sejen mah Wirya teh. Sok kaanengkeun ka Neng Ida. Teu nyebut Ida. Sabab ngahargaan ka anak dunungan. Atuh sajabana ti kitu bisi we cenah matak jadi carurigaeun batur teh. Ka manehna. Bade nyuhunkeun dianteur ka pasar Kang. Dipiwarang ku ibu. Cuk Neng Ida. Muhun, mangga Neng. Nah bade ngangge mobil nu mana? Teh mah Wirya malik nanya. Eta we nu panter. Nu sok biasa diangge ku bapak Kang. Cuk Neng Ida. Muhun, mangga. Ke sakedap atunya. Akang bade nyanda heula kuncina.
Tema Wirya bari cengkat tina diukna tuluy lempang ka garasi. Dinya aya meja anu dilacian tempat ari sakalian nyimpen kunci mobil. Sanggeus nyokot kuncina cepret laci dikuncikeun deui ku Wirya. Geus kitu lempang ka tepas imah. Sanggeus aya di nyapok Wirya kadenge deui nyarita ka Neng Ida nu keur diuk dina kursi. "Hayu atuh Neng, urang angkat ya. Kuncina tos aya di akang ya," ceuk Wirya. "Nuhun, hayu Kang," temah Neng Ida. "Jon, oge Ilaimon, kuring deh ka pasar heula sakedeung mah nya nganter Neng Ida. Engke bisa aya juragan pamegat nanyakeun, pangbejakeun ku Ilaing doaan, kuring keur ka pasar kitu," ceuk Wirya bari mencrong kana doaan. "Nyawir, engke kuing tepikeun ka juragan, lamun juragan mah," temah si Omon bari ngenyot ududna. Geus kitu Wirya jeung Neng Ida laleumpang muru kana mobil. Sanggeus araya di sagigireun mobil, bus anu duaan arasup ka jero. Ari Neng Ida ngahaja diukna teh hayang dihareup dibeh kencaeun Wirya. Gerung mobil mimiti dihirupan ku Wirya. Teu lila geuleyeung mobil kaluar ti buruan imahna Ki Badar. Tuluy laju murung ngidul ka jalan gede. Sanggeus aya di pertigaan jalan, leok mobil mengkol ka katuhu, lumpat ka jalan aspal. Jalan anu berasna bisa parat ka pasar. Teu sabatara lila ti harita, mobil mengkol ka kenca. Tidinya mah geus teu pati jauh teuing ka pasar teh. Tinggal kari sababaraha meter deui. Mobil nu keur disetiran ku Wirya katenyo mengkol ka katuhu asup ka terminal pasar. Tuluy mobil nyisi ngerihan heula tempat roda ieu. Sanggeus mangi reg mobil eureun di tempat anu ieu. Teu lila pok kadenge Wirya nyarita, "Mangada, jadi bade ka pasar heula mah. Akang mangantosan di dieu," ceuk Wirya. "Nuhun Kang, antos sakedap mah nya. Da moal lami," temah Neng Ida bari turun tina mobil. Geus kitu manehna ngaleos ti dinya. Tuluy asup ka jero pasar rek ngadon balanya heula keur kabutuhan di dapur. Ari Wirya manehna manulwan we dina mobil. Bari nyarandekeun awakna kituna teh kana jok jeung ngarasakeun geunahna angin nu keur nebak ti luar ka jero. Kurang leuwih aya we meureun 20 menitan wae mah lilana. Neng Ida harita geus balik deui ka dinya. Sabab da teu pati loba teuing cenah nu dibelina oge. Sanggeus Neng Ida aya di jero mobil, Wirya kadenge nyarita. "Atos belanjana da?" tanya Wirya. "Nuhun, atos Kang," temah Neng Ida. "Mohon pami kitu mah," ceuk Wirya. Geus kitu ngahirupan deui mobilna. Geuleyeung mobil mimiti maju kaluar di terminal pasar. Teu lila ti harita pok kadenge deui Neng Ida nyarita, "Kang, urang kapalih tonggo heula we sakedap mah. Abdi hoyong amengan ka palih dinya. Tos lami tara amengan. Urang ninggalan heula pamandangan geura Kang. Sarae," ceuk Neng Ida. "Kapalih mana Neng? Sareng naha moal ngantosan ibu di bumi? Bilih nu nyudi antosan belanjaanna kapanan?" temah Wirya. "Ah wios da moalna naon. Sareng barina oge. Da mung balanja bumbu hungkul kanggo hangeueun enjing." "Mohon pami kitu mah. Teu langkung Ida tuh," ceuk Wirya bari mengkolkeun mobilna ka kenca. Mobil nyemprung laju murung ngaler. Jalan anu keur dilewatan ku Wirya rada nanyak ayeuna mah. Jeung carang ku imah
Ari kalebah dinyakeun mah sabab kaasupna ka daerah pagunungan, kenca katuhun jalan rajeg diparalakan ku tangkal-tangkal kai anu gede, suning matak genah jeung enah nenyona atau hawa anu aya di sabudeureuna, karasana matak seger genah kana awak. Beuki lila mobil beuki naek wae ka luhur. Sanggeus aya di tempat anu rada luhur, mobil mimiti nyisi. Teu lila reg eureun di sisi beh kencaeun jalan. Pok Wirya kadenge deui nyarita. Bade teras ka mana ieu teh dah? Tanya Wirya bari ngareret ka Ida. Atos we di dieu. Hayu urang turun heula sakedap mah geura Kang. Urang ninggalan pamandangan ti dieu ka handap. Temal Neng Ida bari kaluar tina jero mobilna. Wirya manehna oge sarua kaluar heula tina mobil. Geus kitu mareuntas ka tebeh katuhun jalan. Breh teh ti dinya mah nya we katenyo rentulna pilemuran anu aya di sana pun eta tempat. Hayu Kang, urang rada kapali dieu geura. Sapados langkung raos ninggalna. Ceuk Neng Ida bari ngenyang kana leungeun kencana Wirya. Atuh Wirya daek teu daek nuturkeun ka handap. Sanggeus meunang tempat anu rada iuh jeung genah. Gaek Neng Ida diuk dina saluhureun jukut. Ditilaman ku daun tisuk anu aya di dinya. Kang, calik heula atuh di dieu. Ceuk Neng Ida bari ngenyang leungeun katuhuna Wirya. Atuh Wirya ge diuk di sagigireun Neng Ida. Geus kitu sirah Neng Ida ngagelehe kana tak-tak katuhuna Wirya. Da, isin ulah kieu. Kumaha pami aya jalmi nu ka dieu? Ceuk Wirya. Ah, jalmi ti mana ri Akang? Teu rasa saha ka dieu mah. Mun kitu bih ka ditu ka dieu. Temal Neng Ida bari cengkat sirahna tuluy neuteub kana beungeutna Wirya. Sabeuki kasep we cenah beuki deukeut teh ka tenyona. Leungeun Neng Ida ayeuna mah muntang kana beuheungna Wirya. Wirya ditangkep beuheungna ku Neng Ida. Keur sajongjonan mah Wirya cicing we. Sabab ari manehna mah keur makakara anu ngaranna Antal jeung awewe teh. Wirya mah jalma anu loba karumasaan, rumasa jalma teu boga. Jadi sok sieun we cenah dihina ku awewe. Padahal mah teh saeutik awewe nu hayangeun ka Wirya. Sabab Wirya mah mantes rupana. Sigana wae lamun ninggangna ka si Omon mah burung teu diborong berenang kabeh. Neng Ida manehna tayohna wae geus teu kuat meurna nahan tarikna birahi asmara anu ngakedur dina sajeroeun dadana ka Wirya. Neng Ida tuluy ngagalentoran ka Wirya. Geus teu era deui we meureunan sigana teh. Ari Wirya teu bisa majar kumaha nyepeta Neng Ida sarupa kitu teh. Ngan meureun ari ku hayo-hayohan wae mah digalentoran ku Neng Ida. Jeung boga rupa anu geulis. Saha lalakina anu baris kuat. Anu jeung hareupan serangan sarupa kitu. Wirya sakuat-kuatna oge lalaki. Ari ku digoda-goda teuing mah ku awewe teu burung we bedah imana. Tungtungna Wirya ngalayanan nafsu birahina Neng Ida. Teuleum dina sagarana kanikmatan. Dua ingsan anu beda jinis berupa kuket we dina handapun tangkal dadap. Sirih cacapkeun ka sono. Teu bina we disapasang manuk japati keur silih adu pamatuk. Kan hadena karek nepi kana sabatas wajar keneh untungna teh. Dan nepi ka leuwihi sanggeus duanana sirih cacapkeun heula ka sono.
Neng Ida beresan heula buuk jeung bajuna. Geus kitu celenong nyium deui kana pipi katuna Wirya. Sigana teh kurang keneh meureunan. Wirya mah ngan bati seuri we. Hayu dah, urang wangsul deui. Bilih kalamian teuing. Ceuk Wirya. Nuhun, hayu Kang. Tema Neng Ida bari tungtungan ku imut. Geus kitu anu duaan careng ka tina diukna. Neng Ida kadua leungeunna muntang kana leungeun katukuna Wirya. Jika ombong leupas. Geus aya di saluhureun jalan. Anu duaan mareuntas nyampeurkeun kana mobil. Tuluy duanana arasup ka jero. Teu lila gerung mobil ku Wirya geus dihirupan deui. Geuleyeung mobil maju. Geus dihareup manggih jalan anu rada lega. Mobil diputer arah heula ku Wirya. Tuluy laju di jalan anu tadi diliwatan ku manehna. Mudun turun ka handap. Rek tuluy balik deui ka imahna Ki Badar. Cag urang tuna heula Wirya jeung Neng Ida baraya keur aya dina jero mobil. Rek marulang deui ka lemur Cibentang. Ayeuna urang nyaritakeun Ibu Dewi atawa Neng Eha. Samulangna Ibu Dewi ti lemur Cikeusik. Manehna teh sumpang simpang. Tuluy mulang deui ka imahna anu aya di lemur Cisinten. Teka catur rilana di jalan. Sanggeus Ibu Dewi nepi ka imahna. Kek manehna diuk dina kursi anu aya di rohangan tengah imah. Geus kitu ngecagkeun heula kantong anu diselendangkeun kana tak-takna. Renghap Ibu Dewi katenyo narik napas jerona. Ari pikiranana inget wae kana jadi anakna nyatana ka Wirya. Da kudu kumaha cenah lamun geus kieu. Da kudu ngomong wae kana jadi salakina nyatana ka Bapa Sugana. Yen Wirya teh anak manehna. Sabab nu jadi ganjelan keur Ibu Dewi mah eueuh deui. Lintang ti Bapa Sugana. Lamun teh wae mah Bapa Sugana geus apaleun jeung daek narima ka dirina. Pon kitu deui ka Wirya menjadi anak sampeuran Bapa Sugana bener. Bingung teuing cenah. Keur ka Ibu Dewi na oge. Ngan sok sieun teh teu narima Bapa Sugandana. Nu antukna jadi riributan gede. Barang keur anteng ngalamun kurunyung kadinya aya nu datang. Sing horeng Ramdhani anu jadi anakna. Anu karek kaluar ti ngon. Gek Ramdhani diuk dina kursi hareupeun menjadi inung. Geus kitu pok kadenge manehna nyarita. Mulih ti mana Bu? Tanya Ramdhani bari mencrong kana beungeut menjadi inungna. Biasa we Ujang. Tos babaturan heula dieu teh. Hayang panggih. Geus sila teuing teu panggih. Tema Ibu Dewi. Oh, kitunya Bu. Munya saya tuh. Kali-kali mah kedahamengan. Lah di bumi wae. Pada seger deui kana yamutanana Bu. Cek Ramdhani. Nya Kujang. Lain kieu Ibu teh Jang. Rek aya picaritaeun ka hideuk. Sugan hidup mah bisa diajak nyarita ku Ibu. Cek Ibu Dewi. Sok we Bu, milih aya nu bade dicarioskeun mah. Da bade aya nu dicarioskeun naon ku Ibu teh. Milih wae masalah anu nuju dipayunan ku Ibu. Anu terang abdi tiasa ngabantos Bu. Tema Ramdhani. Nya Kujang. Ngan saacana ku Ibu dicaritakeun. Ibu rek menta dihampura heula ka hidup. Bisi menjarkeun Ibu tega. Atawa teu nyaah ka hidup. Pon kitu deui ka Bapa hidup. Maksud jeung tujuan Ibu mah nepikeun ieu beja teh
Bisi we isuk jaganing pageto. Ibu teh geus eueuh di dieu atawa geus eueuh di kieuna. Saeutik kedena ari ku ibu geus dicaritakeun mah kahidep. Beureunan hidep ge geus nyaho. Tah kitu ujang. Tamaal Ibu Dewi. Nah, naon kitu Bu? Anu bade didugikeun teh? Dugi ka ibu cacariosan sarupi kitu. Tamaal Ramdhani. Manehna jadi beuki panasaran. Narek nyarita naon cenah indungna teh. Nepi ka babasaan heula kawas kitu. Kieu kujang. Ngan omat. Lamun ieu beja geus ditepikeun ku ibu kahidep. Omat. Ku hidep ulah bakal ditepikeun deui ka bapa hidep. Keun we ibu rek nyaritana ka bapa hidep mah. Ceuk Ibu Dewi. Mohon mangga Bu. Abdi mah ngeuringan wae kumaha saena Ibu. Tama Ramdhani. Nya, syukur ari kitu mah. Kieu ujang. Anu rek ditepikeun ku ibu kahidep teh. Ceuk Ibu Dewi. Geus kitu. Barabat ku Ibu Dewi dicaritakeun kabeh. Lalakon hirup manehna keur mangsa ngora. Dimimiti boga salaki kaki badar. Tuk nempikeun ka boga budakna hiji nyatana Wirya. Malah ku Ibu Dewi oge dicaritakeun ka Ramdhani kumaha kahirupan Wirya ayeuna. Anu satuluyna ku Ibu Dewi oge didongengkeun ka Ramdhani. Mimiti manehna panggih jeung Bapa Suganda teh cenah kumaha tuk nepikeun ka dikawinna. Boga budak hiji ti Bapa Suganda nyatana Ramdhani. Kabeh dicaritakeun ku Ibu Dewi. Ditetek hiji geus tuning eueuh nu kaliwat. Ramdhani barang ngadenge beja kitu teu jadi indungna. Manehna meni ngarenyag. Teu nyangka cenah lalakon nu jadi indungna teh nepi ka ketirna. Jeung Ramdhani ge teu nyangka yen manehna teh boga lanceuk anu sakanung atawa lanceuk anu sainung nyatana Wirya. Sanggeus Ibu Dewi kabeh rengse nyaritakeunna ka Ramdhani. Pok kadenge Ibu Dewi nyarita. Tah kitu ujang. Lalakonna ibu keur ngora teh. Ceuk Ibu Dewi bae ramisak ku cai panonna. Kutan teh kitunya Bu. Dugi ka kituna geuningan lalakon ibu teh. Abdi ge ngiring prihatin. Sareng janten pami kitu mah. Abdi teh gaduh lanceuk anu sakanung panganten Bu. Nyatana Kang Wirya. Ceuk Ramdhani. Nya kasep. Hidep teh boga dulur anu sainung jeung hidep nyatana Wirya lanceuk hidep. Tama Ibu Dewi. Rupi ayeuna na Kang Wirya masih damel kene di bumina pabadar atawa napi kumaha Bu? Tanya Ramdhani. Nya ujang. Ayeuna lanceuk hidep teh keur kuli keneh dinu jadi bapakna. Tama Ibu Dewi. Awatos teuing atuh kitu mah raka abdi teh Bu. Tos mati alitna keneh tunggara. Kari-kari ayeuna. Atos we cana ka dieu teh Bu. Ceuk Ramdhani. Tetela budak teh soleh deui. Teu ieu merkarakeun. Sanajan nya oge indungna teh geus ngabohongan kanu jadi bapana. Sabab meureunan da dikumahkeun deui cenah eta mah geus jalan hirup kolot manehna kudu kitu. Atuh meureunan moal aya manehna. Lamun Bapa Suganda jeung nu jadi indungna teu panggih mah. Nya kasep. Kahayang ibu ge lanceuk hidep teh di dieu. Tapi dalah dikumaha. Sabab bapa hidepna can apaleun kana masalah ibu. Tari hidepna teu kudu naon. Lamun lalakon jalan hirup ibu teh anu sanyaman anu sanyana mah kitu ujang. Ceuk Ibu Dewi. Ahnya wios Bu.
ari atos bade dikumahkeun deui atuh. Kumargi tos kajantenan sareng tos jalan hirup ibu panginten sareng bapa kedah kieu. Atos we kanggo abdi mah teu sawios. Sareng abdi mah ngaraos atoh ngupingna lalakon ibu sarepi kitu teh. Hartosna api janten terang pami salami ieu teh abdi gaduh raka sakandung sareng abdi nyatana Kang Wirya Bu teh mah Ramdhani. Nya syukur lamun kitu mah Kasep. Hartina Bang Baluh anu aya dina hate ibu teh geus rada ngurangan. Tinggal bapa hidup di meureunnan kujang. Ceuk Ibu Dewi. Mohon Bu, pamisayana mah nyata langkung ibu eta mah. Satia-satiasana ibu nyarios ka ama teh mah Ramdhani. Nya kujang. Ceuk Ibu Dewi. Pami abdi hoyong nepangan ka Kang Wirya na teh sawios Bu? Tanya Ramdhani. Ulah waka Kasep. Engke we lamun manehna ka dieu. Sabab ti heula oge kungsi ngirim beas ka dieu kapanan. Ngan omat lamun hidup panggih jeung lanceuk hidup. Ulah waka dibejakeun ka lanceuk hidup mah. Yen ibu teh indung manehna. Keun we engke ku ibu. Ceuk Ibu Dewi. Mohon Bu, tangtos ku abdi oge moal ka diwartoskeun ka Kang Wiryana mah. Teh mah Ramdhani. Teu lila ti harita aya Bapak Suganda nu nyampeurkeun ka dinya. Tayana wae karek balik meureun ti imah babaturanana. Nyatana ti paburhan urut dununganana Ibu Dewi baheula. Daek Bapak Suganda diuk dina kursi panjang di sagedengeunna Ibu Dewi. Ok kadenge manehna nyarita. Geuningan geus mulang deui ibuna. Nah panggih atawa henteu jeung babaturanana teh? Tanya Bapak Suganda bari nyarana kana kursi. Atos tepang mah tadi bapana. Teh mah Ibu Dewi. Nya syukur bari geus panggih mah. Cik bapa mah sayang nginum nu tiis ieu teh ibuna. Teu kuat ku panas ya. Ceuk Bapak Suganda. Muhun. Ke antos sakedap atuh. Teh mah Ibu Dewi bari cengkat tina diukna. Geus kitu mana ngaleos heula ka pawon rek manyokotkeun cai keur nu jadi salakina. Bara Sunda mung sakiheula hancagara pandongeng dina jejer carios talajak nu moal cilaka bagian ka-10. Insyaallah bagian anu 11na manawi taya pamangan insyaallah kumang sejadi lajengkeun deui dina dinten anu saterasna. Mang aturkeun nuhun kana sagarupi paratosanana. Nyuhun diapunten milih wae seueur kakirangan. Mang saja pamit kasadayana jeung kantun permios.